Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Rina Nur Kusumawati, abdi ti PGMI 2B Fakultas Tarbiyah IAILM Suryalaya. Jadi abdi bade macakeun paguneman basa Sunda nu judulna Apik jeung Bersikap. Di jero kelas, Caca jeung Awa keur ngarobrol. Wah, ai ina ka mana? Geuning teh ka kampus. Ih, kapan geuring ina teh? Ti iraha kitu geuringna. Eta ti poe Senin gering naon atuh ina teh? Eta nyari beuteuh da tos saminggu jeung sebelah poe ina teh. Atuh ina mah suka jantan barakan. Nya nu matak oge urang jadi kudu apik dina dahar teh. Ida lain barang dahar wae. Dina pakaian oge kudu bersikap. Dasanya atuh saur mah oge pakaian teh kena diseuseuh teh nganggo sabun, terus dipoe disetrika. Nah, kebersihan teh sebagian dari iman. Caca jeung Awang ngarinde ngobrolna lantaran babaturanna geus aras pergi ka kelas. Kadangnya suara bel disada lantaran istirahat geus beak. Teu kungsi lila ibu guru lebet ka kelas atuh barudak nu tadina di kelas keur ribut teh jadi ngadadak jemput. Sakitu wae hampun teh milih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi